Halo, sareng saha ya? Halo, kedap. Jumat mana? Oh, ini ngati, iya nomor telepon ti sa. Maksudna, kenal juga anjing goblok kieu aya Kang Jumat. Abi teh uning permasalahan kieu Maksudna naon? Sabar heula Kang, jelaskeun heula atuh supados abi paham. Astagfirullah. Maksudna Ayu Sita teh kabogoh Kang. Aduh, punten Kang. Abi mah cuma di komenan eta mah sayang-sayangan gitu teh peda we anjeunna sok sayang-sayangan ganteng cenah kitu wae jadi ku abi teh disayang-sayang aya Akang. Nuju hamil teh. Tapi ku Akang hamilna. Ih, nah nyangki ka abi. Astagfirullah Akang. Abi mah pedak kita can kungsi Akang. Abi mau ukur dina komenan ke gituanan teh nah nyangki ka abi. Astagfirullah. Sok wantun diliungkeun sok. Sok USG tes DNA lah. Nah atuh rumaos nah ukur piraku dina komenan tiasa hamil. Suka racoy Kang Jumat ye atuh sing rada pinter aduh. Ya Kang Jumat mun Ayu Sita eta aduh pirahku hamil ku ukur komenan Kang Jumat. Ya Kang Jumat meni terlalu teuing. Keula dangukeun heula atuh. Pribados teh raos atuh dipitnah kieu mah. Pirahku ukur dina komenan nyebut sayang ujug bisa hamil Ayu Sita. Pedah tina komenan. Dangukeun sakedap dangukeun heula dangukeun. Ngeuk ka amek-amekan dangukeun ya. Kang Jumat. Upami ukur dina komenan etanya wajar. Karena pribados ukur heureuy tadina teh aya niatan naon ukur nyebut sayang kitu peda anjeunna sami wae sarwana ka abi ge sok kitu. Tah mun istri Kang Jumat alim di kitu-kitu nging piwarang FB-an. Nging piwarang gaduhan akun. Tong ngalepatkeun abi wae. Astagfirullah aya ku keukeuh Kang Jumat. Maksudna nyunyungkeun alamat abi ek naon? Aduh, ya batek. Minta pertanggungjawaban palebah mana pira dina komenan nyebut sayang. Eta istri Kang Jumat hamil. Nah nyunyungkeun pertanggungjawaban ka abi. Kan ku Kang Jumat weureun tiap wengi oge di damelana. Di boboana ku Kang Jumat. Nah juga abi anu teu mais teu meulem. Aralim teuing. Punten dah. Teterang teu uninga tos abi mau komen-komen deui ka namina akun Ayu Sinta mah. Punten, tos we lepat